Simpuri Sadaya di 10 TJKT 3 kelompok hiji. Di dieu simkuring sadaya bade masihan picontoheun sikap Pancawalya. Tepangkeun Mustaqun Arif Tawan Murijal. Pancawalya asalna tina kecap panca nu artina 5 jeung waluya nu artina sehat. Jadi Pancawalya artina 5 cara pikeun ngajaga jeung ngarenyetkeun kesehatan. Ieu teh bagian tina kearifan lokal Sunda pikeun ngajaga keseimbangan hirup buh jasmani buh rohani. Wastapun Maila Hasanah cager nyaeta awak jeung jiwa kudu sehat. Wastapun Paujan Azim Ramdhani bener nyaeta jujur taat aturan teu nyasapkeun batur. Wastapun Regina Putri pinter nyaeta boga ilmu jeung wawasan anu lega. Wastapun Ildan Dwi Firmansyah singer nyaeta cekatak sangkas jeung teu kagok dina ngalakukeun pagawean. Adanya di jalanan. Assalamualaikum. Salam. Ayeuna urang bakalan diajar barisan arisan kita. Sana jasa jawab. Ayo. Ayeuna urang berangkat, sok ngalajakeun nya Bapak Menteri Babaturan. A few minutes later. Tadi Abi ulangan PSS ya. Abi ulangannya anjing emang tentang mana ulangannya? Matematika. Wah, pasti seru sih. Ini pasti gampang naruh dasar. Punten. A few minutes later. Assalamualaikum. Saat kajian dimulai pelajaran, ayo pemanasan dalam semangat. Ayo. Kita mulai dulu aja. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk, tos beres saya mau belajar.
Bro. Cerita babat teh istilahna naon? Istilah babat teh asalna tina bahasa Jawa anu hartina muka atawa nama lendah tempat anyar. Nah eta patalina jeung sajarah. Oh,